kedua, apakah ada alasan yang membolehkan melakukan sholawatan? Saya nulisnya bener tuh, nulisnya ulah pidokterin malulu ya. Sholawatan setelah azan di masjid, padahal di masjid itu ada yang sedang sholat sunnah. Masalahnya untuk di Ustadz di kampung saya bilang sholawatan tujuannya untuk memanggil orang supaya pergi ke masjid. Mohon penjelasannya, terima kasih. Tiga raksa baca sholawatan setelah azan, tidak ada instruksi. Tidak ada instruksi harus baca sholawatan, cukup jangan nambah jelema ku azan. Jadi kalau ada orang yang sedang sholat kemudian kita baca sholawatan mengganggu sholat, haram baca sholawat. Baca Quran, baca sholawat haram. Di masjid azan sudah didengungkan, ada yang sholat sunnah rawatib, kemudian baca sholawatannya kenceng embat, kita ngaganggu kan ukir sholat, maca sholawatna haram min jihatil waswasah, ngaganggu taswis, ngaganggu tak haram sama maca sholawat. Tina jihad ngaganggu na lain jihad maca sholawatna. Mun maca salatna lalaunan nentara bu cenah puguh mau ngabejaan atuh lalaunan moal kadenge cukup ngabejaan teh ku azan geus datang bae alhamdulillah, teu datang geus ulah maca sholawat kecuali wasasa sebab aya jelema nu keur salat mah geus pas masjid eta wudi'a lis salat. Masjid eta dipersiapkan jang sholat lain jang maca sholawat. Jadi ketika nu sholat ayat tepatnya nama tah di tempat nak maca sholawat lain pada tempat nak eleh tak maca sholawat, sebab masjid mah jang sholat. Adapun daratang tema lain urusan imam, urusan makmum temenang ganjaran. Atuh ustad mau ayo bae deuk sholat bersolat baik. Lamun hayang ustad na kudu ngomong dulur asal geus azan atuh gegeraan ulah datang ka aju maca sholawat ieu ngaganggu ka batur itu, kecuali babarengan geus beres salat teh model di pondok pesantren baheula geus beres salat sunah aju nu ngadaguan kiai nalila sholawatan si santri geus eueuh nu salat geus salat sunah ieu babarengan maca sholawat, ayo maca sholawat babarengan teu naon teu kuabehan eueuh salat. Aya bae santri saurang salat eureun ulah maca sholawat ge beres jana geus eureun dah salat geus eureun sholawatan deui kitu. Kasimpulanana maca naon bae di masjid ketika aya nu salat ngaganggu kanu salat haram babacaan. Segitu ceritanya. Ulah maca sholawat empat azan bae asal azan eta ngaranna ngagerok